dok gerak kepasrahan nah geus kuari ibadah nah kuari kepasrahan urang ka Allah urang dibere ilmu datang ka mana kepasrahan melalui ilmu urang dibere tanaga datang ka mana kepasrahan urang jangan ngagungkeun agama Allah melalui tanaga nu Allah teh tanaga teh datang ka mana kepasrahan urang ngalepaskeun dunia pandu Allah teh dunia marukan urang ketika urang ngaku italah hijab antara urang jeung Allah. Ketika orang ngaku bahwa iya ilmu nu urang hijab antara orang jeung Allah pengakuan bahwa ilmu nu urang. Ketika gagah diaku ku urang hijab antara urang jeung Allah tah ngaku kagagahan teh urang. Nu matak semakin loba nu diaku aku go makin jauh ka Gusti Allah. Perang moal bisa jelema kos kitu mah. Ketika ditanya ai eta tanaga nu Allah. Ai eta harta nu Allah. Ai eta pangabisa nu Allah. Ketika Allah nitah zakat atau nu Allah iya siapkan ketika aya nu ngabutuhkeun tanaga nu Allah iya siapkan hayang menang ridho Allah melalui tanaga ge nu Allah nitah urang kabeungan boga tanaga siapkan urang boga ilmu nah untuk mencari ridho Allah ilmu nage nu Allah iya titipan teu dek dibikeun ku aing ilmu teh ketika urang titah perang saha nu titah perang Gusti Allah ai tanagana nu Allah kekuatanna nu Allah andai kata pae atuh ku Allah teu perang ge loba nu modal siapkeun aing pokona mah deuk pasrah segala rupa ka Allah tah eta nu kuat mah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Wallahu a'lamu bimuradi wa nuzila dan turunkeun fi man naflata yauma badarin dalam wong kang lepas yaman moncor yaman dalam dina badar dan turunkeun ayat wala tasabanna alladzina kafaru wallahu a'lamu bimuradi lan aja nyangka temenan si ira Muhammad ya Muhammad wahai Muhammad alladzina kafaru ingong ake kang pada kalufur ya alladzina kabesabaku kang pada lepas ya alladzina kabe Allah efatu tegese gencar ya alladzina Allah innahum in satuhune ya alladzina la yujizuna iku orana ngapeskeun ya alladzina kabe la yafutuna tegese orang apotkeun ya alladzina kabe ing Allah wa fi qiraatin bitahtaniyah dan dalam qiraat sewiji makalawan kang bangsa asor wala yahsabanna alladzina kafaru sabaqu lain wala tahsabanna wala yahsabanna dina hiji qiraat fal maf'ulul awal maqati maf'ul kang awal madzupun iku kang den buang ayan pusam tegese ing pirang-pirang awake alladzina bi ukhra lan dalam kaping ngagawane bi fatihan kalawan den patakeun ala takdiril lam ngatasna takdirkeun lam annahum وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون والله أعلم بمرadi wa'idu lan padanya wisakan sadaka belahum kadue kufar likita lihim kadue merangan kufar masabatu ming barang kang gawas sadaka beming kuatin nyatana saking kekuatan gol ngucap ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rom yudawi aku wadai ku ngajam paring rawahu muslimun sekali riwayatkeun ing hadis sampai Imam Muslim biribatil khaili lan saking ribatil khail dan saking
kapan khair masdarun bimana bisya yaitu masdar kalawan makna nyangkara khair fisabilillah ing dalam arang agungkeun agama Allah turhibuna ikang padang medeni sira kabeh tukhawifuna bihi tegese memedeni sira kabeh bihi kalawan ribatil khair adu Allah ing musuh Allah wa aduakum lan musuh sira kabeh ai kufar Makkah tegese pirang-pirang kufar Makkah wa akharina min dunhim lan kang wane kabeh saking salian adu wallahu aduwakum gairim tegese lian aduwakum adu Allah aduwakum wa hum lan utawi akharina al munafiquna wil yahudu ikum munafiq kabeh atawa yahudi ta'lamunahum kang ora weruh sira kabeh hum yang akharin Allah ya'lamuhum tapi uta Allah iku uninga ya Allah hum ing akharin amatun fikum min syai'in fisabilillah uta barang kang napagagan sira kabeh saking suwiji-wiji ing dalem marang ngagungkeun ngaluhurkeun agama Allah yuwafa ilaikum iku dento nimaring sira kabeh pajazaa'u babalas ma wa antum la tuzlamun ada utai sira kabeh okara iku ora dan zalim sira kabeh tun qasuna min syai'a seorang aden sudah ni sira kabeh saking maing suwiji-wiji diturunkeun ayat ieu ngelai jelema anu kabur mencar lepas di poean Badar. Ketika perang Badar terjadi aya sababaraha kafirin anu lepas keluar mencar aju nyana beranggapan bahwa dengan lepasna nyana bisa selamat tur bakal bisa nundukkeun ke rombongan-rombongan prajurit-prajurit tentara-tentara Muhammad berikut Muhammad berarti nyana boga rencana untuk membangun kekuatan kembali jadi moncor teh lain tunduk lepas lain tunduk tapi nyana dek bangun kekuatan untuk membalas kekuatan-kekuatan mukminin. Masya Allah karim. Kafir mah selalu gitu baik. Kafir mah selalu gitu baik. Mantak turunlah ayat ini. Wala tasabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Muhammad ulah rek boga anggapan anjeun ulah boga rek ambak ulah rek boga anggapan sama sakali Muhammad alladzina kafaru kajalman nu kalufur sabaku anu nyana lumpat lari tunggang langgang keluar tina arena peperangan nyana lepas nyalametkeun diri Kangjeng apa beberapa tokoh-tokoh anu lari selamat nyana lepas moncor pulang ke Mekah aya kecurigaan Kangjeng wah ieu kaharepna bakal kumaha maka kecurigaan Kangjeng Nabi besi terus mengakar di benak hati Kangjeng Nabi aya kawaswasan aya karempan diturunkeun ayat supaya Kangjeng Nabi tenang supaya Kangjeng Nabi plong meme turun ayat ieu mah Kangjeng Nabi ge sarua si A kabur si B melepaskan diri si C lepas wah bagaimana manehanana kumaha nyana lamun terus kebangun dengan waktu nu singkat sementara kami cak Kangjeng Nabi sakikieuna bae hayalah kawaswasan Kangjeng teh aya kawaswasan manusiawi
Maka Allah mereka ketenangan ka Kangjeng Nabi dengan ayat, Muhammad, wala tahsabanna ulah rek boga sangkaan saeutik-eutik aja. Tenangkeun ku anjeun. Ulah culak colok pikiran anjeun Muhammad, alladzina kafaru ka jelema nu kalufur, anu lepas bocor nyalametkeun dirinya balik ka Mekah. Ulah boga sangkaan ku kumaha, walaupun jana dek bangun kumaha kekuatan, tenang anjeun Muhammad. Sebab innahum la yu'jizun, nyana moal bisa ngapeskeun sama sakali ka Gusti Allah. Dek daya kumaha, dek reka kumaha nyana. Tenang Muhammad, anjeun bersama kaulan wa agung cek Gusti Allah. Kan ngeunah lamun kos kitu. Wah, jadi plong. Tenang. Ya Allah ya Rabb. Orang babarengan jeung Rasul, babarengan jeung Nabi pasti penuh ketenangan. Kalah jeung menang lain urusan tama, tetapi orang aya tenang sebab memberikan ketenangan ngeunaheun. Sagala rupana informasina ti Allah. Belah dieuna para sahabat-sahabat, orang milu jeung sahabat tenang. Lantaran sahabat mah deukeut ka Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Nabi na teu aya komunikasi batina, langsung masih bisa mantak tenang kabelah dina jeung para aulia-aulia Allah. Komunikasina langsung aulia Allah, memang kumaha gitu. Udah gelem berjaritakeun perjuangan 45. Para ulama aya anu mun dicaritakeun hiji-hijina daerah, aya anu neuk perang ditahan waka, aya anu neuk berangkat ditahan ulah waka, aya anu can waktuna berangkat bae. Kunaon eta? Informasi. Masya Allah, mantak kuari ditiru bae ku dukun. Nah dukun niru-niru kuari, Masya Allah. Keke cenah ieu kiai nek calon lurah ieu kumaha ieu berangkat dah keke dihitung sangarana anu oke sana gua mah poin naon beneran oh iya anak cara ka data sawara anak najilaka bapana ka bawa-bawa oh iya oh iya bah lamun hayang menang lewat dapur ulah make ulah lewat kalawang kudu ka jandela. Insyaallah gari kaluarna persis kudu jam 3:30. Ya Allah kukuru busa teu meunang jalan nu biasa kudu jalan ka kebon. Ya Allah kumaha mun anu keur ngisi seperti eta lah eta informasi jurig da kos kitu. Allah kari ditiru dah kos kari itu batak dukun jeung kiai beda tipis bener atuh hampir tapi lain deui sebenarnya informasi kiai mah ti para aulia Allah belah dituna pisan mah atuh ti Allah ilham hari dukun mah melegna mah atuh ti jurig cenah mah tapi urang kan resepan ka dukun ujug-ujugna mah mantep cenah ti dukun mah kos kitu dasar dibilukeun ku Gusti Allah tuh batak Kangjeng Nabi tenang setelah ayat-ayat plong Kangjeng Nabi teh bahkan instruksi ti Gusti Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Muhammad bejakeun ka para sahabat-sahabat mukminin di saantero bahkan lain ayeuna bae terus sepanjang masa bejakeun terus datang ka yaumul qiyamah. Allah karim sebab nama khusus hari tetea terjadi urusan-urusan keboncoran kalepasan tentara-tentara kafir anu terjadi di perang Badar. Kemudian manehanana membangun kekuatan dicurigai ku Kangjeng Nabi memang rencana kitu teh aya kafirin teh. Kemudian Kangjeng Nabi ditenangkeun ku Gusti Allah. Tetapi instruksi ti Gusti Allah Muhammad bejakeun ka para mukminin wa a'iddu persiapkeun
lahum jang merangan kufa mastata'tu naon anu maneh mampu min quwwatin tina kekuatan maneh naon nu bakal jadi kekuatan sok siapkeun wa min ribatil khair kuda-kuda anu geus dipersiapkeun jang perang pelana-pelanana ribatil khair kebutuhan-kebutuhan jang kuda ribatil khair untuk kekuatan mukminin jang naon ieu teh motifna turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum supaya anjeun teh terlihat gagah mukminin terlihat canggih mukminin terlihat hebat jadi engke bisa sieun kafirin untuk menakut-nakuti kafirin dengan kekuatan-kekuatan dengan ribatil khair engke musuh-musuh anjeun jeung musuh-musuh Allah bakal sieun bahkan wa akharina min durihim munafik Yahudi selain daripada musuh Allah musuh anjeun nu harita perang selanjutnya bisa sieun la ta'lamunahum anjeun riau kabelah itu dah bakal aya munafik jeung bakal aya Yahudi nyurusup ka unggal nagara teu nyaho anjeun Allahu ya'lamu Allah anu maha uningan masyaallah geus dibejakeun jadi ternyata horenganan mukminin teh teu menang loyo mukminin teh teu menang lemah pemikiran mukmin teh kudu ditaekeun sakumaha pemikiran prajurit lain bae prajurit da bahkan masyarakat ge kudu dibere hibatul aliyah sakumaha Bung Karno pidato lain lalagaan Masya Allah cak Bung Karno hate urang kudu diangkat ka langit coba eta gantungkan cita-citamu di atas langit gantungkan cita-citamu dan kekuatanmu di langit ketujuh popar eta Bung Karno eta berarti kan ulah ngoyo urang ulah leuleus matak mukminin anu bangsa leuleus gitu saya pakabak kok mau ku awewe mah nu leuleus gitu alah geus tidak ada fungsinya buat apa jelemana gagah jelemana sugih ka deuleuna mobilna ngabereleng tapi teu gagah di hareupeun awewe sikut awewe tidak ada manfaatnya geus teu nah ieu keur carita jeung awewe menghadapi musuh-musuh Allah wa aitu persiapkeun ku anjeun wahai para mukminin lahum ay likitali untuk memerangi kafirin mastatatum sekuat tenaga naon anu bisa jeung mampu min kuatin tina kekuatan baheula Kangjeng Nabi nyaritakeun min kuatin ramyu hadisna loba jasa nu nyaritakeun tentang ramyu sebab naon dengan memanah di kajauhan kan berarti ieu zaman baheula di berbagai tafsir kuari geus ditafsiran bahwa naon anu bisa dipergunakan untuk kekuatan mukminin tembak kuari teh mantap kudu latihan nembak gak masalah latihan nembak sok urang latihan nembak mimiti urang make mimiti make pepeletokan heula make jepretan eta kan baheula darawakna kan geus eueuh kuari geus eueuh kuari darawakna da ayana ge kuari geus teu dipake malah ditungguan asakna di dahar habis kan darawak eta baheula nyahueun da bangsa nu kos kararieu anu baheula kungsi kalaparan centek darawak di daharan gojana kasuag-suag di dahar gojana tah kuari kan geus eueuh
ya otomatis bari make mimis lah. Latihan lah orang nembak memeh manuk buah-buah tatangga lah. Mun ragag teh tuh bager latihan. Ribut bae urang tuh latihan nembak. Belah dieuna ya eta tadi nembak-nembak. Sebab nu dipergunakeun teh ayeuna eta. Maka ulah kaget lamun Taliban terus berusaha untuk supaya tampil di permukaan dunia. Dipuguh nagarana jeung teu puguh kepalana jalma hayu bae babarengan kabehan eungkeuy-eungkeuyan. Tetapi dengan ayana Taliban teh Amerika teh geus sesele. Emang kumaha gitu Amerika? Sesele. Sebab dilawan salah teu dilawan salah. Maksudna kumaha? Ai dilawan pan kudu make modal. Ai teu dilawan pan terus bae nya mah ngapruk-ngapruk. Pan kudu dilawan pan kudu make modal. Ai Taliban makan teu make modalnya mana? Bisa nyin sorangan. Emang kumaha gitu Taliban? Taliban mah mun aya naon tah besi atawa aya kayu di bolongan gue diasupan plek 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 plek. Dus diteunian sumbu dibeuleum ngeceguh. Pan bisa kos kitu tuh. Kan make doa. Didoaan gue. Wal yatalattaf wa la yusyarana bikum ahada. Lain sabarakali puasana sia kuatan teu. Ain singko fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Tuh kadekeun kalengan. Memeh ka kafir. Coba cekel heula kotok. Lamun geus kotok aja kelepak. Mulai ke anak. Halah kekelepan. Nah, ya Taliban teh emang kumaha gitu puasa. Pantang mundur ya mah paeh teh seuri. Anak diajak dididik, kemudian hebat istimewa katembak ku kafir, Masya Allah seuri bapana. Engkau lebih duluan ke surga. Teu kumaha tuh? Lain cerik bapak teh anak katembak teh. Amerika menyaksikan kok anaknya ditembak, bapaknya ketawa-ketawa. Sieun kan kafir kan sieun paeh kafir mah sebab geus dijelaskeun kafir mah bahwa dunia ieu adalah surga. Mungeun paeh urang mah kan paeh teh ya disebut hayang henteu disebut henteu hayang. Urang mah jeung atuh tergantung jelema-jelemana tuh. Ngan aya lah pemikiran urang mah ka paeh teh sebab urang mah aya iman. Paeh urang teh iman dung ge bakal dihisab. Ngeunaheun amat lamun ibadah mantep amat lamun menang ridho Allah. Tinggal orang kan berkompetisi pahayang-hayang neangan ridho Allah. Nah datang ke mana kepasrahan diri orang. Lamun orang kepasrahan anak dicoba heula ku Gusti Allah ngazakat lah datang ke mana kepasrahan ngalepaskeun harta. Belah dia lah datang ke mana peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu. Kabelah dia lah datang ke mana peduli tentang syiar agama Allah. Tuh masjid, pondok pesantren, majelis talim dan lain sebagainya. Eta kan ngalepas-lepaskeun harta. Ieu kan kepasrahan, batur mah nyawa. Urang mah harta kakara aya harta dikeukeuweuk bae atuh komo nyawa. Tapi kan dikeukeuweuk bae ge kunyana nyawa diembung-embung ge kaluar wayah paeh mah kan modar bae. Jihok nya saya kan nyawa datang ka beuh pohara jasa. Teu meunang puyeng saeutik dokter. Teu meunang lalanjung saeutik dokter. Obat geus satumpuk datang ka bingung nya ge nu meuneu ieu nu kuai dihajar obat. Sebab naon di awakna geus komplikasi, gula aya, darah tinggi aya, manis aya. Wah, atuh sia mah lain kudu diobatan maningan ngukur tanu sia mah. Geus moal kebal deui mah. Ayo dicoba heula kurang datang ke mana ka pasrahanana. Ketika pendidikan sekolah berarti kan kurang 0. Ketika pondok pesantren nggak nolkeun bapana ge geus sia mah hirup los. Dipasrahkeun ku ka Gusti Allah, dikiriman moal dibere moal. Kalau tolol teman sarua jeung micen anak malah maka kiai nage udah serbuannya dipasrahkan sama kiai ke makannya goblok beurna. Iya emang aing bos. Nah iya urang bang masrahkeun anak di pondok pesantren berarti kan dipasrahkeun penuh. Di samping kurang ayeuna mah ditalingakeun urusan dahar nginumna per bulan tanpa
ayah harapan-harapan bakal jadi camat bupati lantaran non ijazah dek menang ijazah di ibadah ya kiai nage tamat sekolah nage atau kok memurid dah. Nah dipasrahkan supaya bisa ibadah ka Gusti Allah, pemasrahan pondok pesantren tinggi dibanding jeung sekolah. Aya harapan-harapan duniawi kan sekolah geus dipasrahkeun dak geus ayeuna pokona eta kan ganjaranna lain lalaga sakola aya ganjaran wallahu alam nama aya anu memang jang nagara aya tapi lamun jang kepribadian nama ganjaran eta mah tuh sekarang dunia tapi lamun jang itu benteng negara jurusan ekonomi jangan mahmurkeun negara urusan politik jangan mahmurkeun negara jadi polisi ya jang benteng negara pertahanan dalam negeri jadi TNI jang pertahanan luar negeri atau mulia lamun kos kitu mah mana aya tapi nu boga pikiran mutlak seperti kos kitu. Nah tapi pondok pesantren mah pan ieu mah kan Pak kunaon sih di pondok kan kena bisa ngaji maksudnya kena bisa ibadah ka Gusti Allah. Ieu kan harapan nanya mangan sakit kitu nah eta cenah ijazah teu kudu make ijazah geus bae mah dipasrahkeun ijazah gaib ka Gusti Allah. Allah kenu ngaijazahkeun langsung kan poara jasa tahu. Nah, geus kepasrahan santri mah lain deui lantaran geus dididik di pondok pesantren kabelah ditu ge nya nama okos sireum. Okos kitu langsung sing beletrik teh. Bilatu dek di mana bae hirupna nya nama set. Kawin di daerah mana ye di dinya mah cenah tukang mabok maluk hajeun gula mah dinya dek magahan amil jurumiyah be dek dakwah lalaunan sabisa-bisa kula cal benyin nya make tihang awi reod-reod aja tapi jadi pusat perhatian aneh santri mah pugu tihang awi dijejak ge ngaguling teh kunaon jadi pusat perhatian atuh tuh belah dia udah naik jana tiang kayu jana aya lawangan geus 5 tahun lawangan eta teu lawangan tapi terus we dakwah eta santri Masya Allah aja dibutuhkeun anu paeh santri digerokeun anu kecelakaan santri digerokeun ai kitu mah aya nu boga duit tilok kagerokeun santri terus kitu mah santri mah jadi tatalang nang saya takut gitu nang Gusti Allah dok geura kepasrahan anak nah geus kuari ibadah nah kuari kepasrahan urang ka Allah urang dibere ilmu datang ka mana kepasrahan melalui ilmu urang dibere tanaga datang ka mana kepasrahan urang jangan ngagungkeun agama Allah melalui tanaga nu Allah teh tanaga teh datang ka mana kepasrahan urang ngalepaskeun dunia pandu Allah tete dunia marukan urang ketika urang ngaku italah hijab antara urang jeung Allah ketika urang ngaku bahwa ieu ilmu nu urang hijab antara urang jeung Allah pengakuan bahwa ilmu nu urang ketika gagah diaku ku urang hijab antara urang jeung Allah tah ngaku kagagahan teh urang nu matak semakin loba nu diaku aku makin jauh ka Gusti Allah perang moal bisa jelema kos kitu mah ketika ditanya ai eta tanaga nu Allah ayat harta nu Allah ayat pangabisa nu Allah ketika Allah nitah zakat atuh nu Allah ieu siapkeun ketika aya nu ngabutuhkeun tanaga nu Allah ieu siapkeun hayang menang ridho Allah melalui tanaga ge nu Allah nitah urang kabeungan boga tanaga siapkeun urang boga ilmu nah untuk mencari ridho Allah ilmu nage nu Allah ieu titipan teu dek dibikeun ku aing ilmu teh ketika urang titah perang sanu titah perang Gusti Allah tanagana nu Allah kekuatanna nu Allah andai kata pae atuh ku Allah teu perang ge loba nu modal siapkeun aing pokona mah deuk pasrah segala rupa ka Allah ta eta nu kuat mah nu kuat teh nu kos karari tu nu pasrah jasa ka Gusti Allah langsung sasalaman ka pamajikanna neng dakeun kakak di ka mana kak perang mana anak ayekeun ya salaman jeung abah mangga abah dek perang ka Rohingya abah arah seneb dari orang Rohingya kos gitu gak salaman bae ulah diharapkeun paeh ulah diharapkeun hirup abah mah pasti kajian kuku mah ge aya di bawah tang tayungan Gusti Allah cek Allah hirup cek Allah paeh ka aya hutang ka ieu pan urang loba hutang justru aing menghindar ge eta masalahna sia jasa kos bae orek hutang sabeli 10
tabang ngaranna cuci tangan atuh pamajikan kawalahan jangan sokos bae orek urusan hutang Masya Allah teu okos anu demo keur ieu teh anu boga untung sakarung teh atuh okos bae Pak deh siap horenganan Masya Allah horenganan sambil menyelam tah ieu loba tah kos kara itu frustasi ternyata lain eta ieu mah hiji be ridho Allah titik Masya Allah karim Taliban model eta gaya da terus bae nya da malam boga anak lalaki ke awewe ke didik perang lain dididik di tandangan dunia lain per detik ieu masih kos kitu nya urang bade eta lolobana urang Taliban urang Uzbekistan Turki aya Pakistan aya India aya geus teu boga pikiran untuk kemewahan dunia jadi mewah-mewah ge bakal ditinggalkeun ieu geus mah berjuang termasuk urang Indonesia aya di ditu seluruh negara aya kabeh dididik ku Taliban tah iyalah aya di dunia nu model karsarar itu Masya Allah karim kuda dia sebab di negarana masing-masing geus teu bertanggung jawab jang bergerak ngaluhurkeun agama Islam unggal negara geus eueuh aturan-aturan digali urang Timur Tengah geus kaobok-obok kabeh ku Yahudi sehingga aya nu kuat Irak bom hayu kumaha bae dengan dalil ieu dalil itu tetapi nu jelas nama kekuatan Irak dimombardir Saddam Hussein teh lain lalagaan nu mantak geus we pokona mah make aturan anyana we bom dek dikumahakeun dek dijual demokrasi mantak make aturan demokrasi waris Suriah Turki geus beunang Yaman dek dipaksakeun tinggal Saudi Arabia urang mah atuh geus bae geus teu moal dikukumahakeun ja urang memang geus jual beli demokrasi urang datang ke politik demokrasi ekonomi demokrasi budaya demokrasi kabeh urang mah make aturan demokrasi Al-Qur'an dibaca Al-Qur'an didengungkeun Al-Qur'an disurahkeun Al-Qur'an teh dimusabakokeun dipake awas ya penjara sia ku aing teu meunang dipake mantak perorangan urang mah asal nyaho bae heula ke di akhirat kakaharat nu make aturan demokrasi saha anu di luhur engke ge kapanggih urang bakal diborgol dah hayu sia di borgolnya masih asa aing rakyat dia sia ka mana surga dong saya mah pakai aturan Quran ya di situ kan di situ bupati saya ya situ gubernur saya udah sono nggak jogrok sono dulu kan polisi ya iya saya juga takut sama kamu waduh kalau priwitnya udah ditiup wah gemeteran saya nah mana sekarang priwitnya mana sekarang nggak ada saya pindim tret cek malaikat kenapa tatrit bawa ke neraka itu kamu dapat priwit dari mana aduh malaikat malah nanyakan priwit nang di mana soroh dah ini tak dah lamun niatna lain kalimatillah silakan mantak ieu urang mah ngaji jang urang bae mantak urang sok ngajakan ngaji ka dieu ulah siapa minggu udah kemana ngaji kemana nggak sudah nyaho urusan aing mah emang gue naon gitu besi siap bener kayak aing kan bener aing nggak bener awak sorangan heula ulah milu ulah ini sudah diajakan urang bae heula datang ka mana bener urang datang ka mana ridho urang neangan ridho ka Gusti Allah geus datang ka mana kahiji nomor kadua kapasrahan urang datang ka mana nah ieu kan di negara urang makan diulah kuari nyeun kekuatan jang ngabombardir kafir teh ulah teh dilindungi ku negara ayat ieu marentakeun wa aidu hei para kiai siapkeun kekuatan anjeun wa aidu lahum mastata'tu min quwwati hei para ustad siapkeun kekuatan anjeun wa aidu lahum mastata'tu min quwwati hei para budayawan siapkeun kekuatan anjeun
Wa'iddu para ekonom, siapkan kekuatan anjeun melalui ekonomi. Wahai para petani, siapkan tanduk-tanduk maneh. Jangan hajar kafir minimal. Yang turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Manete supaya kadele hebat, supaya kadele gagah, supaya kadele canggih. Dengan kegagahan, kehebatan, kecanggihan, kekuatan aya di leungeun maneh, turhibuna maneh bakal bisa nyingseunan ka kafir-kafir, musuh-musuh Allah, musuh-musuh anjeun, Yahudi jeung munafik sieun. Nu mantap ketika Iran nyaritakeun ada bom yang namanya Ali, ada bom Hasan yang namanya bom Hussein. Yang ini nih, ini Fendi. Aya tadi Iran ngaran Fendi. Kekuatan anak hebatnya saya, kekuatan Sayyidina Ali mah melebihi Amerika. Lain lalagaan, nugaran Hasan sampai ke Amerika, Prancis. Nugaran Hussein gitu kene. Kalau yang ini mah nggak bisa terbang. Yang ini nyampe Fendi mah buat dibom oleh Amerika. Karena tuh bisa ini nggak ada nyala kita mah. Digaranan, sieun kan Amerika. Cek Amerika coba ku Iran, laut dikosongkeun. Hayangnya kecanggihan ieu bom. Kemudian jarak tempuhna bakal kayahoan. Disingkir-singkirkeun nelayan-nelayan kabeh. Ieu endek uji coba, dahsyat henteu datang ka mana? Amerika, Iran sabaraha sih kejauhanana dicoba ku ari. Make radar, make aturan, make remote. Cek orang Iran di remote kejauhan sekian, kejauhan sekian. Di sini lah remote-nya. Coba paling jauh, melebihi Amerika. Karak Amerika gitu. Nah, ikan kehebatan. Coba Indonesia. Kapal Indonesia lain lalagaan. Dicoba 3 negara, Indonesia, Amerika, Prancis, Jerman, diluncurkan kapal Jerman bareng opat-opatan anak set dengan remote yang canggih kabeh. Ditanya ini bagaimana aturannya, ini begini, ini begini. Amerika, Jerman, Belanda, tol kabeh. Yang Indonesia nggak ada aturan. Indonesia nggak ada aturan. Ini lantas bagaimana? Nggak usah lantas, ntar juga nyungsep sendiri ini mah. Siapa Gus Dur? Bisa ada Gus Dur. Ya Allah ya Rabb. Berarti kan eta teh maksudnya lelucon bahwa di Indonesia karakternya seperti eta. Tetapi Gus Dur ngomongnya jangan takut. Dengan ketinggian canggihan kapal, tapi kita harus menang. Mau bagaimana menangnya? Tenang aja. Menang ada di tangan Allah sekian nanti. Eta Gus Dur hebat jasa. Jangan takut. Walaupun kita punya alat perang tidak canggih, punya kapal tidak canggih, tapi harus menang. Nah, eta kan semangat tinggi ngaranna. Harus menang. Bagaimana puasa kita? Dengan puasa nanti orang Amerika juga pada takut. Dia akan terus aja makan. Kita nggak makan. Udah 5 hari nggak makan. Dia kan takut. Waduh, kita makan terus dia nggak makan. Udah kita mundur aja siapa tahu. Makan pas gitu. Orenganan puasa teh makanan di urang. Iya orang Indonesia mah teh lalagaan hebat di mana bae aya. Urang Indonesia di mana bae aya kajauhan ayana diusir di Malaysia diusir TKW. Berarti aya kan? Nah, di Brunei diusir berarti aya kan urang? Ngan ayana nu dialusir mah lulu. Di Mekah diusir, ara loba jasa di Mekah. Masya Allah, tapi ternyata di unggal negara orang Indonesia aya canggih-canggih orang Indonesia. Ulah dikira penyebaran toriko mendunia di Indonesia. Orang Indonesia menyebarkan toriko di Amerika, menyebarkan di Belanda, menyebarkan di Jerman. Orang Indonesia diakui dunia. Ikir cerita pertorikohan. Bertorikohan, eta kan eta teh ndek naon numbuhkeun rasa ikhlas pasrah ka Gusti Allah.
tanpa melalui toriko dek di mana pasrahna kan urang boro-boro pasrah perang ku ari pasrah udang ti peuting baheulana kan lamun bertoriko mah pasrah dek pasrah segala-gala Gusti jawab abdi nu Gusti roh abdi nu Gusti segala-gala nu Gusti dek dipasrahkeun we ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya pasrah kuat tapi lamun urang teu pasrah eta di nu paesa dek udang ti peuting lah aing moal wakaf satungtung aing inget kena moal wakaf udang ti peuting saanu nyaho lamun pocong aya di hareup atuh teu kumaha teu boro-boro perang ka pocong we sieun nah, melalui toriko kan kepasrahan pasrah diuji pasrah heula pasrah teh kawan henteu diaku nu urang lamun urang masih kene ngaku urang bakal sieun geus urang teh ngarumat diri urang lantaran nu urang diaku aya makan teu diaku Gusti awak teh da nu Gusti abdi teh eueuh ka aya teh ieu teh diijadkeun diayakeun ku Gusti henteu ngaku abdi teh ieu teh nu Gusti kemudian rohna geus ditempelkeun nu Gusti sadaya-daya mata abdi nu Gusti cili abdi nu Gusti sadaya-daya nu Gusti kuari Gusti nitah hudang ti peuting tahajud sadaya-daya dek dipasrahkeun ka Gusti teu karasa ku pasrahna ka Gusti Allah tak bisa pasrah melalui toriko engke perang geus waktuna mah deuk kumaha kitu Gusti ieu teh nagara di jero nagara teh aya agama di jero nagara teh ieu teh aya kepemilikan tetapi hakikatna maka nu Gusti ku Gusti titah berpertahankeun agama jeung nagara lantaran dua nana aya dina Al-Qur'an agama tanpa negara moal kitu bisa nyebar agama tanpa negara moal nyebar agama nagara tanpa agama acak-acakan geus dua nana antara agama jeung nagara ku Gusti titah dipilare ku Gusti titah dirumat kuari geus aya musuh-musuh Gusti di negara ieu teh instruksi Gusti kudu perang abdi geus pasrah sadaya-daya pangheulana Gusti abdi demi agama Gusti demi negara abdi geus tampil di hareup cek Gusti Allah sia boga naon dek perang jeung kafir tembak ku kafir cekel ku abdi ayo babetkeun deui bisa sia alhamdulillah di mana eta ti Gusti maka ayat suci Al-Quranul Karim dicoba-coba sok tembak cek cekel balakeun cekel sia bisa gitu nanti mana nanti Gusti geus atuh ekos kitu alos perang sia deuk perang naon abdi mah deuk perang pasrah bae pasrah lain sapa-sapa sana pagi itu maka senjata kajeun abdi mah bae tolol meureun sia mah ya tulah sapa-sapa sana kitu lamun itu mah kepencak orang ngadu pencak deui lamun itu make senjata atuh make senjata deui lamun itu make nuklir atuh urang make nuklir deui selama urang boga maka supaya urang dipake kasieun instruksi Gusti Allah wa aitu lahum persiapkeun kumaha jang perangan kafir mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair kekuatan urang ayo ngantak dibentuklah ku negara aya TNI dibentuklah ku negara aya polisi jang bemper jang gitu naon gitu pager supaya besi aya gitu hewan-hewan asup aya pager polisi teh pager dalam negeri besi aya hewan-hewan asup pagerna polisi besi aya hewan-hewan luar negeri pagerna TNI nu nyerang ta eta ternyata horenganan pager makan tanaman negara masrakeun ka polisi jeung TNI kurang dibiayaan samarukna polisi teh kurang teh dibiayaan Masya Allah nyana boga bintang nyana boga balet eta teh gara-gara urang nu ngabiayaan nyana goblok beureum teu karasa dibiayaan ku urang nyana boga baret beureum hejo na ngabiayaan urang teu karasaeun nyana dibiayaan ku urang eta bupati ongkang-ongkang segala gubernur presiden emang saanu ngabiayaan urang nu leutik dipencet ku nyana kunaon aja teu urusan urang ulah waka berangan batur eta baeuranan peujit ku urang Masya Allah kutitipkan negaraku wahai kepadamu wahai engkau adalah DPR wakil kami tolong diatur kebutuhan-kebutuhan kami sebelum dilaksanakan oleh pemerintah yang akan dilaksanakan oleh eksekutif bupati pimpinannya di daerah gubernur di sana dan presiden disuruh dipucot
Tapi ternyata kesulitan loba jasa. KTP ku ari hese masa si negara hese KTP. Ya Allah ya Rabbi. Geus ditewak nabrak tiang listrik. Heran aing mah. Allah karim. Nah, pangurusan gelatu ieu kami, jak kami tegas pasrahkeun ka anjeun wahai polisi, wahai TNI, anjeun teh dibiayaan ku kami. Masa sih na ngabiayaan kami menganiaya ka kami? Henteu etis amat sih, mane boga bintang, mane boga balok, mane boga baret. Ulah du disiksa kami anu ngajenengkeun maneh. Teu karasa kunya. Pamarentah teh ngajenengkeun urang, tetapi urang dianiaya ku pamarentah. Betapa zolimna pemerintah urang, betapa zolimna TNI jeung polisi da ngabiayaan urang. Teu karasa urang dipencet. Ari eta pajak terus bae segala rupa ditaekeun dengan kepiawaian presiden naik deui bensin, piawai presiden naik deui bensin, naik deui pajak dan lain sebagainya. Apa cukup dengan modal kepiawaian urang mani kesangan-kesangan panguruskeun atuh coba ieu kami. Nah, sakedeung deui bakal aya pemilihan umum. Aya di otak-otak sararia. Saha nu kudu dipilih, saha nu bisa nenangkeun masyarakat, saha nu bisa ngurusan masyarakat. Urang teh masyarakat masa didepakan ku nyana. Maka ieulah nagara. Lamun nagara kos kieu bae, naon si aturan nagarana kok jadi kos kieu atuh. Aturanna demokrasi apa bener nerapkeun demokrasina apa henteu sih? Diperebutkeun BNKRI bener apa henteu sih demokrasina coba? Dicoba atuh baca ta demokrasina dicoba. Garudana coba dihiber-hiberkeun coba. Hayang nyaho coba bener apa henteu sih? Masya Allah karim. Nah, iyalah wa'iddu lahum mastata'tum. Jelema anu canggih dina perpolitikanana tampilkeun politik Islam. Aidu lahum mingkuatin kekuatan Islam. Ketika orang bergerak di ekonomi, aidu mastata'tum lahum mastata'tum mingkuatin kekuatan ekonomi cekel ku Islam. Anu naik Fortuner teh ulah urang sipit dulu. Anu naik baby bente ulah orang kafir malulu, anu naik Lexus teh ulah orang kafir malulu. Tampilkeun urang di hareupeun nyana. Bila perlu lamun aya cina-cina urang keur naik Lexus eureun di hareupeun nyana. Nih mobil gua. Antak naon? Ieu mah tampil di jahe malulu. Di jahe malulu ya, orang boga baby bente set eureun di hareupeun encek. Mobil saya. Ini doang yang baru dibawa, di rumah masih ada 15. Ini juga belum kebayar sebenarnya. Sial sakit deh, goblok sial. Aitu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Sok bangun kekuatan melalui ilmu orang, melalui budaya orang, melalui politik, melalui ekonomi. Melalui kekuatan-kekuatan Islam bangun supaya kafir sieuneuh jangan haja janging sieunan kafir eta teh kafir baheula musuh Allah musuh anjeun nu aya di Mekah harita wa akharina min duni selain eta munafik jeung Yahudi nu anjeun teu nyaho nu maloncor ternyata bakal kitu ngamusuhan anjeun. Tapi awas Allahu ya'lamu wa ma tunfiqu min syai'in naon bae nu dinapakeun ku anjeun naon bae dalam rangka fisabilillah yuwaffa ilaikum. Ente beli senjata jangan ngaluhurkeun agama Allah yuwaffa ilaikum, Allah bakal ngabales. Ente ngabangun Islam sok geura jangan kaluhuran Islam yuwaffa ilaikum. Beli senjata ente ngabangun organisasi jangan kaluhuran Islam yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun meuli kendaraan jangan kaluhuran Islam yuwaffa ilaikum. Ente ngabangun pondok-pondok pesantren jangan kaluhuran Islam supaya Islam kadeuleu baher yuwaffa ilaikum. Bakal dibales ku Gusti Allah wa antum la tuzlamun. Moal dikurangan saeutik-eutik acan. Ente gabiayaan jang perang bakal dibales pembiayaan tersebut moal dikurangan saeutik-eutik acan. Allah teu pernah zalim. Sok batur anu berangkat ka Rohingya urang nu ngabiayaanana. Batur anu berangkat ke Medan Laga karena boga kemampuan urang teu boga cuman boga harta biayaan ku urang. Moal dikurangan urang ngabiayaan teh lantaran Allah teu pernah ngazalim saeutik-eutik acan.
ulah-ulah eta nu ngabiayan anak mondok pasantren nu tatadina aya kesulitan dagangna barang anak mondok pasantren Masya Allah karim babari ekonomina babari ti dieu eta teh nu tatadina sawah teh ieu teh gambrung bae barang anak pasantren ya Allah ya Rabbi jeung sawah-sawahna ku dijual teu ikhlas ya mah jadi sama-sama ikhlaskeun ulah aya harapan naon ya Allah ya Rabb. Nah iyalah urang dititah nyingsinan kafir supaya kafir henteu bebas gerak. Kesulitan urang lamun carita ayat ieu di negara urang lantaran malah urang anu henteu bisa gerak. Urang sempit gerak nyaritakeun Al-Qur'an teh gerak. Nyaritakeun Al-Qur'an teh gerak teh sempit bahkan manehna musuh Allah anu bebas gerak ku hari di negara urang. Wallahu alam sahanu salah nyangakeun ka Gusti Allah. Ieu masa kadar ngabahas ayat nyangakeun sadaya-daya geus kulantaran urang teu mampu bergerak di negara untuk keluhuran agama. Lamun can dibuka-bukakeun mah hidayahna. Atuh kieu bae tetep bae atuh urang bae gerak leuleutik kanan lah nyieun mushola, nyieun majelis taklim, nyieun masjid. Urang gerak maulidan hayu bae urang rajaban. Geus bae urang gerak pada urang-urangna bae. Engke lamun kieu bae tidak menutup kemungkinan urang perang jeung bangsa urang. Sebab naon? Di bawah hayang ngaluhurkeun agama, ternyata negara mah menyempersempit agama. Tidak menutup kemungkinan ngadu engke. Diadukeunana melalui organisasi, cekelan organisasi ieu, ajak ilu ka manehanana. Sementara organisasi ieu teu diajak ku pamarentah, diajak ke embung hayang bergerak di agama, diadukeun organisasi Islam jeung organisasi Islam. Partai Islam jeung partai non Islam diadukeun dan terus kan di partai mah kuari geus milu ka ditu kabeh sanajan Islam ge bohong sakali deui partai bohong sakali deui sia tanu katilu bohong teman mana karasana kurang jangan memperjuangkan agama Islam mana mentek terserah sia tangke ka dituna komo tah mah haju beuh sujud-sujud ka hari tanu mah tah manggeus bae pamustungan tah mun aya kiai kos kitu. Cenah kumaha mah lain kiai tokoh pamustungan tah mah kos kitu. Enggeus maningan dirantai tah jelema kos. Dek iraha galuhurkeun agama. Masyaallah karu. Nah, kuari mah pada urang bae heula. Urang bae ayo. Deuk kumaha luhurna Islam jeung urangna ge tilu ka masjid. Cenah eta kiai tapi tilu ka masjid. Cenah eta kiai tapi tiluk sedekah adil kumaha luhurna nah itu wa in janahu lisan wallahu a'lam namahum kadzalik kain dalam hiji waktu utawi iya haulai atawa tadi mukmin kadzalika iku kaya mangkono mazkur id kaget sami'u ngarungu ya mukminun binasin kalawan manusia hum utawi nas aksaru iku kang leuwih akeh min zalik saking mangkono ahli rum jahum maka tega ing mu'minun apa as-sarihu suara jeritan pakola maka ngucap sari inna dajjala qad khalafahu min satuni dajjaliku teman-teman ngagantiakeun ya dajjal min ahli rum izarari min dalam pirang-pirang turunan ahli rum yarfaduna maka pada naringgal yang mu'minun ma bi aidihim ing barang kang tetep ing dalem tangan pirang-pirang tangan mukmin wa yaqbaluna lan pada madep ya mukminun payab asuna maka ngutus si ahli rumah syarata fawaris ing 10 pirang-pirang penunggang kuda waliyatan turka ngedengok ing musuh gola Rasulullah ngucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini insatu insun la'arab asmahum iku yakti waruh insun ing pirang-pirang arane pawaris asma abahim lan pirang-pirang aran pirang-pirang bapane pawaris walwana khuyulin lan pirang-pirang warna pirang-pirang jarane pawaris
utawi ya pawaris gitu khairu pawaris ala Allahil ard iku kaleuh becik-becik pirang-pirang kang nunggang jaran ingat tase gegar bumi yaumidin ing dalam ari kada iki ing dalam ari iki inna dajjal qad khalafa Qala tabuja kangjeng Nabi min khairi fawaris yaumidin saking leuwih becik-becik pirang-pirang kang nunggang jaran ing dalam ari kala iki anna dajjal qad khalafa nyaritakeun tentang kejadian-kejadian peperangan anu bakal ngadeuketan ka kiamat. Muslimun siap perang dengan persyaratan maut, artina siap perang taruhana maut sakumaha kamari. Kos kitulah muslim. Walaupun niat engke bakal ditingali di akhirat keikhlasan jeung henteu tetapi bahasa anu didengungkeun selalu kitu bae muslimun. Terus bae. Perang jeung kafir dengan syaratatil maut terus sakumaha anu kamari dicaritakeun. Alhasil ketika engke peperangan terakhir mukmin teh bakal aya dina kamenangan. Memehna engke bakal aya kericuhan heula unggal negara, kesulitan sebab kabeh didominasi ku Yahudi. Kuari geus terjadi, perekonomian didominasi ku Yahudi dunia. Perpolitikan didominasi dunia. Politik Islam teu pernah muncul deui setelah tumbangna di zaman Wali Songo. Terakhir Turki Utsmaniyah selesai. Kuari dek muncul babad. Saddam Hussein kakarak dengan muncul kendang babad. Kitu kene kitu berbagai tokoh-tokoh Islam anu kakarak endek dong babad teu meunang aya nu muncul. Bin Laden Osama kitu kene kesulitan Amerika bunuh berbagai alasan-alasannya teroris lah dan lain sebagainya. Urang teh teu meunang bae menyak di urang mah geus teu kudu ku kafir ku urang kene aya kiai muncul ku urang kene dipaehanana ku polisi ku TNI ku pemerintah sabaraha di zaman Pak Harto nu ngaringkuk di sel karena berbicara Al-Qur'anul Karim. Padahal mah dengan berbicara demokrasi lagi teu diterapkeun ieu. Coba-coba berbicara Al-Qur'an ja demokrasi lagi teu diterapkeun, emang diterapkeun di urang demokrasi jah henteu. Atuh lamun diterapkeun mah meureun moal anu korupsi ja korupsi terus wae mah. Dengan terterapna demokrasi korupsi makin menjadi berarti kan demokrasi lalaga. Atuh bade make Al-Qur'anul Karim cak kiai-kiai ekual walen kiai ieu. Kiai mah ku sia bae dikiaikeun sia mah katipu ngiaikeun aing sabarang. Ente geus baru mah urang mah rombongan katipu lah eueuh salah geus. Cak kiai nu balal bener mah kan karari itu. Urang wajah kiai kurang bener sebenarnya mah. Nah, di zaman Pak Harto sabaraha ditembak, sabaraha anu ngaringkuk. Dari zaman ayeuna tuh sarua bae. Tah, ieu dipertahankeun demokrasi lagi acak-acakan, nu acak-acakan dipertahankeun ai kudu anu puguh sumber kebenaran malah diabaikeun mantak lamun urang kuari nentangna lain nentangna naon deuk ngembangkeun Al-Qur'anul Karim moal kebal nyawana. Tembak, sel. Sakitu. Dipertahankeun. Kunaon eta? Nurani polisi nama sarua aja Islam, nurani TNI nama aja sarua Islam, pemerintah negara sarua. Ketika nyana merenung di kamar mah tetapi kan geus didominasi ku Yahudi. Eta keur carita perpolitikan, kuari carita perekonomian geus kabeh didominasi ku Yahudi. Alfamart, Midimart geus datang kabeh ka unggal kampung. Nu eueuh jelemahan ge dibangun bae Alfamart. Eueuh jelemahan kunti anak anu banjana. Di terus bae. Eta teh persatu jang Kristen, jang bangun gereja, persatu benda jang bangun kelenteng, persatu benda jang bangun kafir mah kok sekarang. Urang mah teu pernah terjadi seperti eta. Kajeun ieu mah keur carita didominasi seperti eta berarti kesulitan kan urang.
jakabeh ge atuh geus aya di tangan kafir ngan nu aya di urangna bae kuari teh bisa dikuasai ku eta emang serba salah di urang wae dek mundur perang teh mundur seperti eta lah kejadian. Nah ieu mah keur carita rusak berarti unggal negara lain negara urang bae sakieu mah di negara urang mah rada ngeunaheun tis masyaallah kok mau boga duit urang 100 juta geus bae geus teu kudu ka mana nahenen bae di kamar ge geus ngeunaheun biasa jan hareudang mah hutang aya duit teu gablek hareudang perasaan heuy ieu kunaon kesangan bae ieu mah jatari di saing mah heran hareudang bae sakena teh ieu cuaca sakieu tiris aing mah teu bisa hees memang kunaon polisi dek udag-udag aing hutang tah batak kau jelema ulah boga hutang tenang hirup dek kumaha ge teu boga hutang teh nikmat ngan teu bisa teu boga hutang atupan kuari motor kreditan mobil kredit sendal kreditan sendal roti kreditan roti gincu pamajikan urang kreditan gitu sifat mata kredit sendok kredit dek kumaha urang ieu geus zaman ka dieu teh sabenerna lain ngaji pelampiasan hutang malulu di imah dah engke bakal kejadian unggal negara bakal ribut di negara sorangan pastilah. Nah engke terus membangun kekuatan misah bakal bangke setelah misah pasti da urang perang jeung kafir muslim dipaksakeun kajen kuku bage sebab aya komando. Nah engke bakal eleh heula ta Islam sebab kekuatan kafir pohara bea engke bakal dibangun deui Islam engke kan lamun geus kos kitu Islam mah kuat asal geus miskin Islam mah kuat lamun kaya wal kuat Islam wal kuat sebab urang teh menang teh baheula teh tirakatna zaman Belanda teh baheula datang ka wiridana ge di jerotan aya nu di pancuran aya nu teu meunang ka deuleu ku sasaha wiridanana mantap jarago. Nah kuari kalantaran urang diulahkeun perang teh dahar sadaekna hees sadaekna atuh deuk di mana hebatna. Nah eleh heula urang engke geus miskin kakara ngahiji deui jelema mah ngahiji ku miskin. Ngahiji deui. Ieu teh ngajieun mah teh ngahiji mariskin. Ya dusugi maka dari itu kabeh ge. Nah bangsa teu garablek duit kabeh ge. Aya mariskin. Bareng ngahiji rombongan miskin urang ge masakin. Mantak bangsa bupati embungeun ngaji dia gubernur embungeun man barang di deuleu atuh baju da ge nyarengkleh kos kitu cek nyarengkleh teu aya aing mah dalam kos kitu sendal sebelah koneng sebelah bir miskin geus kaje urang rombongan miskin sebab Kanjeng Nabi ge yuhibbul fuqara wal masakin kajen urang mah teh dipake karesep ku bupati ge asa dipake karesep ku Kanjeng Nabi bae urang mah ye kajen nyanang ke ka neraka urang mah ka surga kitu bae sih mantep biasa guys rombongan masakin dia bukti sama tukang bakso beak tukang uduk beak banyak masakin kos gitu teh neilang ke peperangan teh mahmur deui ke perang deui kos gitu bae terus perang nah mukmin ke bakal menang setelah menang kan mahmur setelah makmur kan tenarima pamere batu bahkan nu aya ge ieu deuk dibagikeun hese didinya lah mukminin keur meujeuna pohara luar biasa hese deuk kabagikeun harta ieu embung itu embung deuk dibere ya tuh duit teh sabaraha duit teh dibagikeun 100 juta aing aya 1 miliar ya aing isi nu ngabagina seperti etalah terus. Nah kermejena kesulitan ngabagikeun harta fa bainamahum kadzalik id kaget sami muslimun ngadenge suara-suara manusia aksaru min zalik anu leuwih loba tibatan ahli rum ge ere kafir kan eleh. Nah idinya datanglah jeritan suara wahai inna dajjal qad khalafahum fi dharari dajjal geus muncul ngagantian ahli Rum dalam rangka kesulitan kuari geus timbul dajjal
Masya Allah. Kerwijana sekarang itu harta aya di lengannya, kekayaan aya dengan muslim nggak ada ini aya dajjal timbul fayarfaduna bi aidihim kabeh naringgalkeun hartana wa yaqbaluna nyana menghadap ka dajjal kabeh. Masya Allah kan. Sebab keistimewaan dajjal teh lain lalagan, lamun jelema hayang emas nyana nyekel batu-batu jadi emas. Jelema hayang inten nyekel pasir jadi inten. Jelema hayang duit dangdaunan teh kabeh dicekal ku jana jadi duit. Asal kadeuleu ku jana jadi naon hayang naon bae. Hayang hujan turun, hayang panas aya. Ilah dajjal. Jelema kabeh sujud ka dajjal. Sujud ka dajjal. Memeh dajjal beneran kan aya dajjalun heula. Ku dajjal jalan teh coba dijieun TV, coba dijieun HP kabeh jelema sujud ka HP kabeh. Imimiti kelas politikus datang ka usahawan, datang ka kiai baroga HP henteu hiji HP nage. Masya Allah ceuli di HP-an, irung di HP-an. Pake anting HP kabeh teu mawa susur mah nya teu nalangsa tapi HP teu kabawa mah sedih. Dajjal besako sekarang itu dajjal. Ya Allah ya Rabbi, di kamar televisi ambalaya hayang nonton naon ku ari aya parabola sing jalegir kabeh internet gitu kene dek ngeuleuh naon ku ari informasi luar negeri teh tinggal mencet doang ku ari. Masya Allah hayang informasi naon, informasi politik tinggal mencet informasi ekonomi teh birahi, informasi birahi. Wah nu nonggeng aya di dieu. Hayu dek naon deh. Batak lamun jelema masih kena boga HP geus teu ngajamin ibadahna hebat kajen kumaha ge sebab matana neuleuh nu nonggeng. Insyaallah sugan teh mata salat husu naon kikiran bae horeng keur ngabandingkeun susu nu di imah jeung nu di HP. Masa tah salat si neuleuh susu? Aya ku ari ge jelemana. Eta husu. Urang teh ku ari boga salah HP teu boga salah. Kurang ayeuna teu boga atuh tinggalin ku batur hubungan jaringanna hese ai boga urang seperti eta lah. Nah iyalah dajjal urang dibuat keki ku dajjal mah. Televisi, radio, HP dan lain sebagainya. Masya Allah karim. Makanan geus diracun 100% diracun ku nu aya di Indomaret nu aya di Alfamart. Diracun kabeh eta teh aya racunan. Tunggu 10 tahun ke depan pemikiran anak anu sering ngadahar makanan ti Indomaret di Alfamart deuleukeun bakal geus dibuat seperti eta ku Yahudi teh eta lain rahasia seperti itu lain rahasia. Tunggu ke depan mentak anak ku ari ngadat bae ulah kaget bumbu obat geus araya di dieu. Geus puguh ku ari pemuda-pemuda nu arayana anu henteu bergelut di bidang ekonomi di bumbuan ku ari ku narkoba geus puguh ganja gele ekstasi dan lain sebagainya. Tunggu 10-20 tahun ke hari ya budak sakola nage ku ari teh geus mengkonsumsi seperti eta budak nage geus budak orok nage tah tinggal ditunggu eueuh urang ayeuna tinggal timbul nu areta narkoba aya di dieu. Tegar kehancuran dan beda dek hancurkeun negara teh teu langsung atuh supaya pola pikirna dibilukeun heula kumaha carana supaya ulah lempeng teh kumaha carana dibuat sedemikian rupa supaya ulah lempeng supaya pikiranna ulah terlalu Al-Qur'an dibuat ku jana dipengkol-pengkolkeun. Masya Allah karim. Nah setelah eta tayab asuna ahli rum mutus asyarata fawaris anu ngintip musuh-musuh jangan hancurkan Islam melalui dajjal tersebut. Kangjeng Nabi nyaritakeun sabenerna inilah arafu asma'ahum sanjana kaula yakin nyaho jasa kangaran-ngaranna anu naik kuda tersebut ngaran-ngaranna mun Kangjeng Nabi dikabejakeun nyaho padahal nu bakal encan terjadi sabaraha ratus tahun Kangjeng Nabi geus ditempokeun nyaho kula kangaranna asma wa asma abaim ngaran bapa-bapana ge nyaho kaula wa alwana khuyuli warna kuda-kudana ge nyaho kaula berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah. Hum khairu fawaris eta lah jelema nu pangjetu-jetunan berkuda ala dhahril hadis saat eta
Ogol atau cekang Nabi min khairi fawaris yaumaidin. Nah iyalah bakal terjadi seperti itu. Oke, urang teh bakal gulak gelok. Iya juga geus gulak gelok teh. Ya Allah ya Rabbi. Madak pak kuat-kuat. Pak kuat-kuat. Pak kuat-kuat urang di negara urang teh geus aya Yahudi, Kristen, Katolik, Protestan, geus puguh Buddha, geus puguh Konghucu, Hindu, tambah deui aliran kepercayaan. Di kumaha deui tambah deui. Bari masalah aya nu usul atuh asal mere duit bae beus ka DPR pasti diterima. Henteu mere duit mah moal diterima. Duit segala duit mantap. Lain ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang sangat berkuasa. Pancasila teh kuari diganti lain ketuhanan yang Maha Esa. Seperti eta lah. Geus lamun segala duit lempangna negara ku duit. Jadi permasalahan teh duit. Ka zikir lain Allah duit. Geus Pak. Ceramah aya duitan lempang eueuh duitan henteu. Ngariung aya berkatan lempang eueuh berkatan henteu. Ngahina nyebutna ge ulah ngariung ka dinya teman negara beling. Oh, mun kadengen ka negara napa eta? Izin jasa. Masyaallah, riungan teh demi berkat demi duit, demi berkat demi duit, demi berkat. Pengajian ge sarua bae, make udunan. Make duit keneh bae. Toriko tinggal toriko udunan, masa toriko make duit sih. Di negara urang teh loba anu ngamunculkeun toriko. Wah, udunan. Ai udunan teh bahasa Bandung, bahasa urangna naon? Papatungan, lain papatungan udunan mah. Naon teh udunan teh naon? Aing mah sebenarnya geus kebal teh dicicing di dieu jadi pohon itu. Iuran. Masa torekot iuran. Batak kamari ge datang serombongan toriko kula cenah asup toriko kuari ieu puyeng bae cek cenah. Masa toriko sih jadi puyeng jadi edan. Heran aing mau bertoriko sih jadi edan lain jadi wali edan. Aju cenah tidak iuran ieu ka guruna. Nah, tunggu tanggal main. Torikot nu maruncul di urang teh seperti kos kitu. Naudzubillah min dzalik. Torikot ulah kajahoan boro-boro ku sasaku pamajikan ge ulah kajahoan ba urang norekat. Oh, ieu mah bebeja. Yuk kita kholwah dulu. Insyaallah kali kita bertorikot tah lamun aya menamakan kos kitu sasar teh. Lain kitu komo aya iuran-iuran segala rupa mah. Masyaallah kali. Ya diambang kehancuran sebab daun geus lain ikhlas asal berbau dunia geus ikhlas. Seperti itulah kelanjutan tentang riwayat Imam Muslim. Tinggal selanjutnya warwa Abu Daud wallahu a'lam bishawab.